Wah. Ya, nepi ka tengah dua kalian euy. Tanaga nepi ka kitu-kitu teuing eh. Aduh, kan? Iya, kurang sisit. Nah, iya kulitnya kayak bubur. Keur naon bubur? Naon bubur teh? Geuning unggal isuk-isuk sok didagangkeun. Aya kerupuk. Eta mah bubur atuh. Oh, tos digentos. Aduh. Benang. Di mana? Jauh kene. Sabaraha pengkolan ti dieu? Geus nepi acan. Oh, jauh kene. Di belah mana? Oh, di ditu. Nah, can nepi kene geuning. Oh, da aing cicing. Kena dekeng. Benang pala wargi. Di palih mana? Ulah ditu. Tebih kene. Hah? Jauh kene? Nyaha jauh kene? Di belah mana? Tebih kene aye. Sah teh nu kebedol. Tunggu riwayat tulah. Setan nu beledag jangan hulu aing. Keuleuh teh kasih dawa laing. Aduh nuhun agan. Gaduh jago abdi ieu. Iya. Di kumaha namanya teh? Kepret. Ulan dikepret. Mode kepret abdi baheula keur ngora kieu nya. Basa ngepret bancet. Manya nu dikepret bancet anu bareuh leungeun. Margi bancet na nu dina luhur batu. Atuh pami kitu mah panginten neungeul batu tagening uning. Kali itu raja. Kabungah jeung kabagjaan Gusti Bathara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu. Tak urang pertikeun. Kumaha dewek Gusti Bathara Kresna siling juragan Arjuna. Kumaha? Aduh. Yai. Kumaha cek kuring? Lah. Cek silaing teh Raka Bathara semah katuran rawuh. Sok. Yai. Raka Bantara Bathara semah katuran rawuh kaula nun. Aduh, Yai. Ieu teh kusaha kengengna Yai. Ieu teh kaula nun. Kupun anak Gatot Kaca Yai. Kaula ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto. Gatot.
anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman kitu kaula nun Bapa Dan Lanud ngehina wae saya mah kaing teh naga persona naon ribut-ribut Nyai Supraba Widadari pada hajol atuh datang gelis papageun ieu akang punten Gusti saha abdi di mana ya kelanan tebih keneh sadaya-daya kulan Gusti aduh naon Gusti Patih masing Patih cuma kaning perlaya kulan Gusti kusaha ngaku nama Gatot Kaca Gusti hop segera purna dewa bangsa hop segera purna dewa dan merah nafsu gila-gila nafsi kakak gila-gila ya bener ngomong teh sumuhun papala taklir pinang hurang kulan Gusti diamuk ku eta saurang hebat kulan Gusti haling ieu anu ngaran Jabang Tutuk Gatot Kaca rakap pinu gawe lah dulu itu si Aden memun bejaan Aden mang nepi ka dewas Aden bade awug naga persona lantina naga persona memang kula naga persona bener anjeun hayang widadari sing harapan heula Gatot Kaca Jabang Tutuka anu kungsi dicetrok sia cetrok naon cetrok anu dicetrok minggu tukang eta mah modar make hirup deui teu percayaeun keun bae teu dipercaya ku maneh naon mah matang hiji naon moal serba kapisah ngarengsikeun sampean lintang ti kaula Gatot Kaca jika sok hayang nyawa si adu jejat gede itu mah gede agan maat alit syamat abdi 3 kali Bah Wilson ya sing perjanten ka abdi ieu mun dituas euy naon jadi jeung Noel deui pajarkeun teh Noel ajar maju wes aya jelema tuas teuing deuleu ieu aduh lain eta jelema saurang tapi ka coner-coner teuing
mun beunang ku aing da digayem teh si kurang ajar. Sakarepmu aku ladeni. Ayo, pilih daging nipis dengan tulang rengel. Iya. Iya. Oh, iya. Aduh. Hidup Jabang Tutuka Gatot Kaca hidup. Dewa-dewa nyaksian dulu itu. Jabang Tutuka hidup payus menang tanda penghargaan ti sawarga Maniloka. Sabab hidup geus bisa ngarengsekeun pacokregan ucuy. Wah sakitu hayo hidup nampi bintang Dharma di sawarga Maniloka. Hayo menang tanda penghargaan euy angkatan udara ieu teh sawarga bisa ngarengsekeun pacokregan anu dipingpin ku naga percona sabalad-balad. Sakali jaya tetap jaya angkatan udara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Parantos rengse ieu duh. Muga-muga we sadayana nu nongton nu ditongton we kula warga besar dan lanud Sulaiman anu sasatna dina wengi ieu dihibur ku Akang saparakansa kalaya nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu hiburan atuh ti rombongan Giri Harja tilu permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos pantiasa ditepangkeun deui sumuhun tak kitu rampung Daud tutas pangandika kemang tinitik sinibaran sari tutup lawang siwataka.